Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha urang kali sadayana? Damak. Mugia urang sadayana dipaparin kesehatan tur kaselamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Happy Nuningsih di Nararaga diajar bahasa Sunda kelas 3 pengajaran hiji. Satu acan babet kana pengajaran, hayu urang ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kade pengajaran ayeuna nyaeta kade 3.1. Memahami isi teks buku tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Kade 4.1 melantunkan buku tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui arti kata dan dapat melengkapi kalimat. Ngapalkeun harti kecap. Liuk, hartina tempat anu ieu teu kapanasan kanon poe. Lindung, loba hahalang kaanginan. Resik, hartina tempat anu bersih, beres, teu balata. Asri, hartina kaayaan anu pikaresepeun ningali. Patetan, artina bibit atawa sirum katangkalan. Turundul, artina gundul eueuh dadaunan. Subur, artina taneuh anu alus lamun dipelakan jadi. Pancen 2. Supados langkung ngartos atanapi paham kana kecap-kecap nu tadi, baik ayeuna ku hideup eusian kalimah-kalimah nu aya dina pancen 2 kaca 5. Contoh, kulantaran tara dicebor tangkal kembang teh mani turundul. Nu kadua, Jang Ardi melakeun peteran tangkal rambutan di kebon. Mangga teraskeun ku hideup eusian nomor hiji dugi ka nomor 5. Rupina dugi ka dieu pengajaran basa Sunda ngeunaan ngapalkeun harti kecap. Hatur nuhun kana perhatosana. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.